Jarang-jarang jalma can rumah tangga hayang imah teh. Jarang-jarang anu gawatnya imah mah kasieun teu boga imah teh. Rezeki. Seuneun beakeun. Manusia mah dimuliakan Gusti Allah. Jadi neng lia, neng Cep Cipto, padeukeut kitu nah calikna ayeuna mah beulina ieu menang pahala. Ya Allah, pajauh kene bae sina. Ayeuna mah teu nahan hadi laun ge. Bener. Pajauh bae sina. Kacaket lah teu kaci mah pokona mah. Terus ya terus. Nya cacan gak karo kecacan naon. Seueur jalma anu rumah tangga teu ngamanfaatkeun padilah rumah tanggana. Sehingga cok aya nu rumah tangga ku cara kacir, rumah tangga seret, rumah tangga pasea, sok aya nu kitu. Tah ieu panyakit teh. Ai keur memeh nikah. Suga nu enya. Keur memeh nikah makan malam ini. Ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Eta teh nyambung di Cihirup ka dieu teh. Aku pun begitu, tak lelap tidurku, wajahmu menggoda selalu. Tedek hares. Hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Ya malah musik kalah seuri. Jadi tedek hares. Aritos ditikahkeun sok loba nu harees. Tungtungna mitohana ngomong aing boga minan 2S bah. Minan tuh kadengieun boga mito harewel. Mana ya Pak Ewong kang ngartikeun nu leuting hees bae ge ngarti. Bahkan perintah Rasul nih katuh. Ya ma'asyara sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Jadi Gus perintah Allah, perintah Rasulullah kuat itunya. Perintah Allah, perintah Rasul kuat banget itu. Hei golongan pemuda saha anu tos mampu ba'at. Ai ba'at teh artina lain melak jaat lain. Ba'at artinya bisa menggauli istri lahirna jeung batina gitu. Bisa menggaulina terus tos mampu kanggo masihan nafkahna ba'at namina. Falyatajawad pek geura nikah. Abdi macan mampu boro-boro nikah sieun keung manusiawi teh. Tapi Allah ngabejaan ayat tadi. Wa angkihul ayyamah segera tigakeun hai para pemuda-pemudi nu can nikah. Aya ieu nu datang di nu can nikah ya. Halo. Dengekeun. Dengekeun ieu. Geurana nikah, tikahkeun insyaallah. Minkum di antara aranjeun wasalihina jeung nu tos layak nikah. Tos layak, lo budak kara 7 tahun dikawinkeun. Tos layak nikah, tuh ba'at di antawisna. Cek Rasul tanya. Allah ngajanjikeun dina ayat tadi, iyyakum min ibadikum wa imaikum ti hamba laki aranjeun jeung hamba istri anjeunna ngandung harti boh lalaki boh awewe nya. Iyyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Lamun maranehanana nu narikah fakir teu gaduh teu cukup nya, bahasa Inggrisna mah teu gablek lain kitu nya. Teu boga fakir ai fakir mah bahasa fikih katanya. Fuqara teu cukup pada ge
Cek Gusti Allah, iyakunu fuqaraa yughnihimullah, Allah bakal nyukupan, bahasa pikirna Allah bakal nyugihkeun anjeun. Tuh, jadi nikah teh bakal sugih. Lamun tos nikah teu sugih, salah jalan. Manangke diberi resepna, tapi nginum heula. Sugihna sugih ku naon? Sugih ku amal. Pahalana. Rakaatani minal mutajawij afdalu min sab'ina rakaatan minal azab. 2 rakaat salatna zaman utos nikah jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan 70 rakaat anu can nikah. Nutos nikah mah pahalana dilipat gandakeun. Tadi akan tabu sabara kasra. Ayeuna panggilan dan kasra nya. Kas bari nama. Tabu salapan. Tadi salat lohor berjamaah teh, buat teh salat teh. Jadi nikah kente alumni simkuring dinten tadi 3-2 kayak anjing kudu masihan naon namina teh khutbah nikah nu nikah deui alumni deui sok edar kuringna hayang ngaseduka deui. Jadi nilai ibadahna seueur, salatna jadi nilaina pahalana dilipat gandakeun. Tos nikah jeung cacan jauh bedana. Karek 2 rakaat berbanding 70 rakaat. Ci kuring ek naros pernah teu salat 70 rakaat. Boro-boro kamari ge taraweh 20 tilu bae hayang geus geuwat. Subhanallah 70. Salat nu tos nikah keberuntungannya seueur. Lamun istri ngaula kanu jadi caroge pahalana gede. Gitu. Jadi serba pahala. Keuntungan itu pahala agung. Terus naon deui? Rezeki dibukakan oleh Allah. Amin. Tajawajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nikahi wanita sabab ku nikah bakal ngadatangkeun harta benda. Yakin tante? Yakin tante? Sok ya anu geus karolot ieu ge bagus itu beula bisa ngaladuit teh keur budak. Teu, geus rumah tangga mah nya. Tuh. Dibuka kunci ku rumah tangga. Mohon cicing heula cicing. Gan sok aya nu rumah tangga kadang kawis keder keurusan nafkah, usaha, rezeki lah itu. Awas nih ya. Anu matak ngahalangan atau matak susah rizki ngahalangan rizki you kadang kawis rada jarang kasampaikan kusimu disampaikan ayeuna aya ceuk Kanjeng Rasul inna rajula yuharramur rizqa bizanbi yusibuhu. Sanyana seseorang terhalang rizkina kulantaran dosa nu nimpana. Jadi anu arti naon? Lamun jalma seneng berbuat dosa, rizki terhalang. Mana istri ulah sok doraka ka salaki. Salaki ulah sok doraka ka istri, istri jeung salakina ulah sok doraka ka anakna. Anak ulah sok doraka ka indung bapana. Rizki terhalang. Jadi antara nu ngahalangan rezeki perbuatan dosa. Makanya jauhi pasayaka naon dina rupa tangga teh. Jauhi nu kira-kira salaki matak sewot, bendu atawa sabalikna kitu. Sok aya geuning padu salakina bae yang dihormatan izinan teu. Nya kudu timbal balik. Sebab ada hak suami, ada hak istri, sama bahwa ada hak anak, ada hak tetangga, itu rumah tangga teh loba hak. Makanya geura lamun rumah tangga hayang bahagia di antawisna ulah sok pasea, da ijama teu pasea ijama pasea teu bahagia. Laras teu? Sok geura lamun rumah tangga hayang bahagia ulah sok
pasea da ijama pasea teh teu bahagia aya jama pasea bahagia wah pan gitu. Maksudnya naon pasea buahna dosa, lamun dosa na nyarang dina awakna bersarang maka rezeki terhalong. Lamun aya salaki ngajak pasea ka pamajikan atau pamajikan eta boloon. Naon sababna ngahalangan rezeki. Dohirna nu ek nganturan bae teu jadi nah jamana keur pasea. Balik deui nginum bae gitu. Mana ulah sok Pak, saya ari pake terus sakuta sekedik nya wajar. Zaman nu hiji anak batur hiji anak batur. Leres teu? Jaba huluna beda. Leres teu? Sok geura beda huluna. Hayang akur nyar dalila. Bener teu? Nya sote keur anyar sayang. Kan loba ka dituna mah sayangna leungit. Loba nu mitina aa kadituna bebeb ganti kadituna teh terus indungna budak ganti beuki laleungitan keur mimiti mah huap lingkung kadituna geus leungit deui keur awal mah ye pirang kesok ye nu rumah tangga sok geura rasakeun keur awal-awal mah dahar hayang bareng duaan laras teu ieu mah kuring ngalaman gitu leuh dahar hayang bareng duaan kacai hayang bareng angot HS hayang bareng segala hayang duaan kadituna beki baeuna mah geus boga anak 16 ayeuna mah mun hayang dahar atuh masing-masing bae saha nu lapar ti heula padahal mah di dieu teh pirang-pirang pahala banda diajar kenyuguhan salaki ning dieu nya candakeun piringna pang nyandakeun sanguna kana piring teh terus dengan sanguna terus dahar ku dewek gitu kan tanu geus lawas mah lain jadi babaja tanya rumah tangga lamun hayang ulah terhalang rezeki ulah nyieun dosa hon baik na rumah tangga atau di luar rumah tangga hati-hati masuk anu ngeluy urang asaher sebae geuning padahal mah teh boleh jadi dosa bersarang dina badanna kadang teu karasa dosana mungkin hewa ka tatangga mungkin hasud mungkin sombong nya mungkin hikdun di dinya teh teu karasa teh boleh jadi padahal maka lamun aya jalma hasud ka tatangga eta teh sarua jeung ngabunuh jiwana sorangan terhalang rezekina mana umat Islam lamun nampa batur meunang nibat kudu milu bungah beneran ulah padu sungutna bae Allah tahu hati kita ya alimum bizatis sudur ya'lamu ma fis sudur alimus sirri wa afa kan gitu Allah uninga sok aya kanjal mah pura-pura baik gitu kan atawa hadena saukur keur aya pamerena kakara suraseuri pamerena eueuh seurina leungit suraseuri ti kajauhan siga nu nya peda hayek ngahutang gitu ayo hutangna teh ngahutang teu dibere seurina leungit isukan pajeung teu nanya pisan peda teu dibere ngahutang kadang-kadang jadi sewot ka jamana tah kusaha ngahutang malek ngahutang pikir-pikir heula amun kira-kira jadi sewot ka jamana ulah jadi nya lawas nu hajatan namun ngondang ka jalmi terus teu datang ulah sewot tah kusaha diondang lain gitu ulah pajeung jamana isukan peda teu kondangan teu ditanya tah kusaha nyieun dosa teuing kade masalahna apa dosa menghalangi rezeki hati-hati tuh ya kadang-kadang jamaah teu sadar lho aya rumah tangga teh loba tantangan makana jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati terus kan lentera hidup ini jangan hati teh ulah batur barang beli hati teh panas batur barang beli deui gering gering ngadenge barang deui dipaeh bisa jadi hati-hatinya jadi istri ulah berjuang berusaha untuk
tidak berdosa kepada suami, suami pun tidak berdosa pada istri. Nu matak ngahalangan rezeki eta. Termasuk di luaran. Teunah waka tatangga pedah tatangga nganjuk motor sugan. Tuh hati-hati. Yang menghalangi rezeki adalah perbuatan dosa.